iya, naon kecolongan eta? Kamari, kan baru ngadiri dangdut, baru ngadiri gojangan juga namanya. Jadi nyok, kumaha, bagi kain teh naon itu tak karena butir aing teh si aing teh gedog, tapi gimana jadi lian. Jadi ngadiri eta, ngamuk kain. Wajahna tara dangdang. Heueuh teh Heueuh tangan bala manana aing teh dipangmelikeun budak hantar, lipen hantar kalau mana gelisna. Jadi jangan salahkan aku kalau aku goreng patut. Euy goyangan ana model goyangan kumaha. Ulah iya Bisa gerjem nilem. bisa dicoba heula kudu. Kajul gedang. Marmot. Tah, resep marmot mah komo eta mah. Anjing kencing. Anjing kencing mah oh sok eta nya. Cantik suka di situ panginjam kuain mau temalan tadi kan. Iya. Ya saya ini di pulang bubuluan. Eta nyeret nentare teh tahu kemah. Oh, kemana buana oh. Coba jadi bantar pangkalan itu kuain mau temalan tadi kan. Erek nentare bantuan mah eta nyeret. Nyari nu boga rasa mah pasti kudu lu masak. Seorang bobotohan yang misalnya. Oh, sok lumayan untuk negara. Ketua di rumah Bisa nyeret nenta atau di rumah kita kebon kapangan nge di teh kuain kanina rek dikawinkeun kitu nya. Sareng hideung, terang bodas, sareng buleuna ka itu dimina teh eueuh kada teh kuain. jadi teh bang. Takokak belegu. Itu bang cadet aja. Ah, tuluy. Eta karena yang Harus pemandangan monyong. nanti na ubah teh teh. Tuluy. Betul aja di pelak. Kapan heuh nya aja dipelak, kabeh itu terus jangkung yang luar bibitna anu. Sia mah koi. Ditutup di arah akarna ke ubah bau hujan kentok ku akarna. Terus kenal orang teh. Ya datang orang. Kemari. Obakeun ya tumeureun ya karece. Loba tuh butuh-butuh mah. Deui aing mah tong bala masak karece wae. Mang wae. Tapi ini mah itu nyawa ada capek. Nah, Capek. bukan sampeyan capek aja lagi butuh cenah mah. Ini tahu wae lihat. Heuh bah sama dompetna bolong wae kuda. Ini udah jalan tuh bagiannya. Oh, Ini benar. benar. Ngeliar kuat. Supaya muncul mana tong itu jadi jeruk kah? Ngewe betul. Ngewe bayamnya ada kalau kumilud. Itu di arah mah. Tuh, ini mah kabar salah yang butuhkan ada anak. Tanya dia ini sering-sering terima bosen aja dari anak teh. Muara Gimana sedang berkata dah kemana wae kalau anyar datangnya abang sudah wae aing kabar receh gitu tah. Pada ulah bebeja teh kasih teh mah kemarin kita tak wae teh di biko dah. Umet aja aja di bere kudu dili aja kudu duit. peninjem pokoknya kita mah kemari dinya wae. Sampai naik jalan masak cara kemana. Nah heueuh tara kembangan ieu jahe koe dari pae mikir di rumah dia. Ulah, bala paduli tempat kemana eta. Butuh jahe beureum. Diberi boga idinya nya kumaha dia duit nah. Ya Kene warek melakukan. hari enek melak mah eueuh jangan lamun sakalian hayang mah maneh ngalakop tuh. Oh, tapi sekolah deh ngaku mah teh diala. Lain teh di ala dah nya ku aing kudu di ngagayem mana teh orang gitu ka aing teh. Kampung ieu teh. Ayo mah di ala semua dah kumpul. Deui make jadi deui. Jadi aing Oh, nang buah bah. kana tuh dengan Bala. Udah mulai buahan, kita nongkrong bool. Jeruk puluhan orang jam-jangan ke mau mulai buahan mau. jeruk nah masih teh. Gitu ngomong teh guru kabeh interes ya malain. Ai hitut bentres ya mai ngomong barelo. Aya ta jahe anak ini kan kadoma bagian kita. Wah, di piceun wae mah teh make jadi deui. Tapi ada gini kan kadoma di urut. Wah. Kita balap tinggal sakit sekali mah. Sok atuh beberapa menang lobang anisna ke orang kan itu. Kemana? Belah wetan. Bagaimana sih mata kelihatan? Ngalah di eta. Karena aing mah kemana juga aing menjadi tuur lah bu. Gara-gara aing Jahe beureuh eta teh nya, Pak. harga babak kan menjadi gitu. Pak atuh mana-mana
Tidak kenal kain sekali dia yang kerja. Loba we informasi mah. Sok aturan hilawa dia. Ai eureun aya ududna obo kain teh. Untuk diududan gitu. Ieu potong ringan. Lagi polotong sepuluh tuh. Bukan wae aya Injong juk di dia, ari nu kulin jeung anu berkelit mah heuk aing kata peretan saeuti. Ieu kan coba pare oge urang. Untuk diambilkeun. Bang teh punis ngakaran pare da kudu jeung ket deungeuna. Ayo nah bu, nah ya. Lain bubuk monyong eta teh gading goreng. Yang tadi gitu sok. Ya hal ieu mungkin ya karang urang. Digoreng balakung kenyangun. Sok urang ngarok. Tapi yuk menilemut nanya, kumayut menilemut. Rambut teh na gorengan teh poke geus meunang ngagoreng mah ngagoreng kaos ya. Eueuh nya di Saudi manuk ieu. Coba dia apa marketan. Udah dia apa nonton gitu batu ngabar rezeki lagi ieu. Utang di dalam rupana nu penting mah teh rasana sia. Atuh teh ngagoreng aja nanya. Gauh minyak mah teh, bang meuli teh minyak mah. Itu boga dia. Kadang lu kumaha itu ketika begang kieu. Si kata datangnya bama kayu sabungkus. Ieu dagang ieu. Ini teh mbak embu gua bukan tak aing dengan. Ini negara teh capek apa kemarin itu. Capek balik kita dah capek. Tinggal di lemur batu rasa pun capek. Tapi aing tengah lagi di mana mana dia bisa lagi di lemur cuma sarana. Iya aing ada solusi. Saya teh panggala. Jangan duda, tapi dudana teh keren. Lu keren mah justru sukanya nyari Dengekeun heula ulah ka mempan aing ngomong keren kita keren mana mah. Percuma keren banget lagi teh sukanya nyarinya. Heeh. Mungkin teh di 75 tahun oge. Dengekeun heula aing ulah ka nyempan sia teh bengong. Da embung ge 75 tahun umurna padutin nang teh naik kitu nama urang teh kaulun jajan teh loba di pinggir jalan. Embung nu penting nama si budak teh beunghar. Tung kolot oge. Da embung. Kapan si otomatis teh si hartana teh turunna ka saha? dah mengejar harta. Ani teh sia hayang duit. Nu penting mah wah harta mah teu kudu dikejar, nu penting mah kasih sayang, saling nantang ngaranna teh, Saling mencintai. terus Saling percaya. menerima apa adanya lah. Pret, produk meong ada lalaki mah di bawah ke sarua. Tapi mung kan Untung jauh-jauh. Pusing aing di baweran dua pusing. Gara-gara naon tah? Gara-gara ngejar cinta ya teh. tapi lima mung kan kolot mung kan ora mung kan kolot dan kolot mung ngabulan kan ora. Nah, Bahaya naon? ya kan sedang-sedang lah. Nya udah bingung emang itu anak kelek aing. Kelek bere ku aja nu kolot beunghar sia mau. Tapi bere ngora, Tapi kita saat ayeuna mah pernah mau kami rek neangan duit, tapi duitnya secara neangan bisa teh ulah nu nanya, ulah ulah anu ngaluarkeun otot. Tenaga kudu nu tina otak. cicing hayang di lemur tapi hayang menghasilkan. Rinyuh atuh kitu mah urang mikirna ge hese. Ya gitu. Kalau mama loba babari kana nangan duit di lemur, ay di lemur batu wae mah teh geus pate. Hai kana kapena teh mah aing ge kape teh lamun daek mah ditinggalkeun laki-laki di paling-paling terus hayang ngaban ge saeutik lah rambut meh. Gede duit tah cenah di Saudi mah blokok. Sarua wae duit mah eueuh nu gede eueuh nu leutik. Itu nya teh mah gede duit Eueuh mah. segede panto duit mah sarua diala nama. Anggar duit mah sepuluh dengan balik sorangan. Emang heueuh bae di depan teh mah lebarna mah ngan nilaina cenah gede cenah ari ka Saudi mah. Karena mah ka Saudi teh laki-laki cenah mung eueuh nu minum kopi. Udah, lamun daek mah ditinggalkeun mah di balakaya. Kudu loba kawabi. Hayang duit mah ulah kudu ulah nyeri ditinggalkeun kudu loba kawabi. Kalau udah samburan ditinggalkeun paling kira dikekepan ge paling anggar kacolongannya. Oh iya, naon kacolonganna teh? Kamari teh bener ngade dangdut, bener ngade gojangan juga namanya. Jadi nyok kumaha bagi kain teh noel teh tah kana beuteur aing teh cek aing teh gedog teh tapi gimana gitu ya. Jadi juga ngade ngamuk kain. Wajah mah tara dangdang. Heueuh teh Heueuh tangan bola bamanana aing teh dipangmeulikeun budak hante lipen hante rek kalau bamana gelisna jadi jangan salahkan aku kalau aku goreng patut. kan wa dia senadap duit wa ayeuna senadap jadi gula Dulu menang nyadap 18 bungkus wae mah. Teh beli udut jam kopi.
skincare pakai. Orang beli skincare. Da tiung geus malolong we tah. Itu wah. Anu ketika saya ganti nama maka anu itu butuh duit kumaha carana teh. Baju eta deui di tempatna. Lagi dawa deui kumaha. Daripada aing Citaraya. Wah, aing mah era make tiung malongo bari ajakan. Itu aing teh era mun aing carana we. Aing bingung gitu tak kira itu. Pikir wae 20 kumaha karena ada irit aing teh nyaba mangimpen kopi. Aing ngedelo ke di lembur aing teh beli di laki-laki bakeun we kan kuat. Eta ngade bujur meureun. Dua mah bujurna kurang diserti. Aing kitu apa aing penampilanna we bah kitu. Heuh carana ulah mah eta wae. Tiung ganti eta geus malolongo. Kitu nya. Mungkin kita masukin belain 200. Anu mereka jual doma. Yang jual doma mah beda deui nyong eta mah. Beda deui lain deui. Hubung geus mentong kudu deui. Pokona mah selagi nyawa masih ngedog dina badan ieu pasti aing kudu duae. Ieu teh boga duit tapi kudu jual. Betul gak teh bisa ka mana meuli bisa meuli mah ya. Itu pare mah jeung deui. Ulah kana jual pare panang. Ayo duit mah. Hari aing mah ieu teh mikirna mah teh. Rek asa naon lamun boga duit loba. Nah kalau ini mah Duit mah mungkin pusing, boga duit pusing. Mungkin lieur. Heeh gitu. Heeh nya ikan kayaknya nana itu duit teh antara mah heuh teu boga duit aya heuh pusing nya. Teu boga jang barang beuli. Ari loba duit bingung rek ka mana ke duit. Ari teu boga leuwih lieur. Angkat nu lucu lieur mah duit. Numpet-numpetna mah sedeng-sedeng we lah duit aya. Moal lieur anu teh dihakana lain kolecer mah sia mah. Eta duit ngalieureun. Henteu tinggal lieureun teh aing. Sok ayeuna wadia teu boga duit lieur. Loba duit wadia lieur rek dibalikeun kana. Udah kucing ngarasa teh loba duit jadi aing mah hayang ngabuktikeun heula aing. Duit teh langsung nyalu. Anu hayang. Aing mah kieu deui kiri-kiri teh mah gedeana aja. Oke. Nanya teh ngatakan kali. Tong, Ngacakan heula. tong sing murah. Moal. Dan hidung ge mah Di leungeun. dieu we anu sok ngacakan. Deuleut tah hidung Please leungeun. ngacakan aing sakali. Emuk dah hidung. Aing teh awe apa asli. Yang asli, ieu teh teh bakal ieu hidung. Coba ieu mun kadieu lagi hidung. Aing mah hidup teh ngorek tanu belalu. Oh, keteueun apa hidung na tadinya. Anu bersihan mang teh itu lain. Ayeuna kieu teh saya. Mudah-mudahan kumaha sok atuh kasedot tadi mah ngalobaan tadi. Kieu di aing mah ieu teh tanda cinta lamun ieu bengok berarti cinta aing bengok. Kudu kumane bulan kene teh. Udah gila atau apa? Bulan kene, nu penting mah teu bola ieu lamun ieu geus bengkok. Berarti cinta aing geus bengkok, ieu mah bulan kene. Udah gila. Udah aing. Itu rumah ngebogan kieu. Nah, udah kan wadia ngebogan. Mau wae. Kapan dulu ngalawan teh. Oh, dia mah teu puguh ieu toko nanti di mana? Teh dijual we. Ngece sia. Sebelah di ditu surat mah gaya tilu tumpuk. Oh, ieu mah teu puguh toko nanti mana? Oh, akur geuning nu maneh. Halus ieu Oh, tuh. halus mana? Ieu leungeun wae ge meuning. Heuh, sia mah bodas aya pada tetep di kota ya. Ieu mah kan kur leuweungan kudu ulina ge aing mah kur tenggang daunan. Mata ku leuweungan teuing, tapi teh lamun di rawat mah Ka moal. kota mah aing pasti bodas ya. Ya, kan ka kota mah. Ieu mungkin loba duit. Udah aing mah kalau eueuh deui beureunan atuh teh sia tadi kayaknya loba duit teu geus. Loba duit kana ge berarti eueuh. Berarti kudu keur-keur. Hati-hati sia ngomong jeung aing masuk Thailand. Lu ke loba duit ke kota jalan-jalan ke juga mall. Ah, aing mau teh aing sok ting saria. Soalna naon bade teh aing pernah ke Jakarta nya. Lain ka mall ka bandara aing teh gigi-gigi. Dan pulang teh kan bodas. Heeh, cuman di dia kieu. Heeh. Make senot sapi di Iya, dia. lain tadi. Ini guys, no tadi teman datang mah eta tah. Ayo dijinjing dia. Ayo cek anu. Aya nu wadia kitu cenah. Heuh, nu aing keren naon cokor lagi lagi. Iya cenah, Bu. Kenapa ditempel? Atuh ande kieu, da aing mah cuma tempel. Aka batana teh. Wah, ngomong tadi. Atuh ada kitu, eta selama teman-teman dijinjing cinta. Merah tuh dari Oh, da tuan ini bodas kitu nya. Ini malum wadia di kampung. Heeh, aing teh pertama kali pisan aing ke Jakarta itu belum mah. Aing datang ke jero teh mesti pake deui ku aing biasa lagi ka aing teh kawas orang kota teh. Dan pengen ada anger nya bareng kadele ku tara lagi lain kana urang kampungannya ka sini. Engka yang ngompo. Untuk nanya daerah teu bisa ngomong. Ceng, di mana ya Jobong tadi? Apaan Bu itu Jobong?
ini ibu mau pipis, oh toilet. Tuh pipis coba ngerti orang Jakarta mah. Pokoknya mah, damai hati ternyata tuh orang Bogor, ngan legegna ngomong gitu. Aduh lagi teh mak gimana? Leh, aku tadi siapa tadi ditanya kau yang tidak gue, mama di kampung. Tuh mah paling itu toilet mah. Tadi tanah kesup, ada kata resenya. Ayah baca amat teh. Toilet perempuan jangan berarti aja dilakukan itu. Arisut palingnya lah. Wah, arisut palingnya. Dah jangannya kayak halangan kau. Ayah mangkok teh bodasnya, juga mangkok di kaget. Urang kakarakannya teh yang pengen otomatis kan, dilangkat teh segitu pada muka. Tuh anjing lompat itu gede bang. Ayo dia ada kampungan teh. Ini udah tanya hawan teh kayak cuman di jobongnya. Wah jadi dulu ya, dia balik kirain kita. Yang mesti kota yang ngomong di dua, tidak ada menherang, saya dengar. Aku kata toilet lalaki aja si Agun ya kan itu, Gun kan dia. Mau karena yang ngomong, nggak ada tinggal kan. Dulu aja pegang dia karena udah menherang dari toilet duduknya. Di Nuawi di kampung mah. Udah mesti kuat aja kok, cerai aja di komporan. Jadi mana kita mesti kuat, akhirnya cebok kan. Alat coy, akhirnya cebok kan. Culang cium, yang mana jangan kecebok, akhirnya ngampun tapi kita ngambilin soalnya. Tapi pas kuat dipencet, diberut kan tarik begitu mah perut. Oh dia hanya memang nggak ceritanya teh kayak isukan, meh penasaran. Oh jadi tapi karena boleh lah. Oh ya ya tuh. Oh Punjitnya. mau dipencet pasti mati merenang. Punjitannya gitu. Pencet itu datang kan pencet. Salam. Si Utun. Oh, si Utun mah. Kumaha masih dijerem. Lamun di samping sarung besok tuduh gitu. Nunjuknya. Mantap kan hati kamu. Udah kaki-kaki geus enak. Nomor hiji. Geus Nomor hiji eta. Eta teh manjangan. Goyangan anak model goyangan kumaha. Ulah ieu bisa gerjem nilem. bisa dicoba heula kudu. Heula, tanya heula. Iya. Kudu tanyakeun heula aja na modelna. Eta senok bisa. Eta jul gedang. Marmot. Tah, resep marmot mah komo eta mah. Anjing kencing. Anjing kencing mah. Oh, sok eta nya. Anjing kencing. Nya. Kuda lompat. Kuda lompat. Iya mah komplit. Moal ieu moal turas-taros heula. Tapi pan ayeuna mah lolobana awewe jeung kan lolobana teh awewe istri mah jarang tah rek ngangan awewe rek ngangan istri. Rek ngangan awewe rek ngangan awewe wae. Oh awewe, rek ngangan istri mun ngangan istri hese mun ngangan awewe loba. Kan perempuan teh aya dua tingkatan, aya awewe aya istri. Awewe mah amakan, wanyan, elodan, wanyan, elehan. Ai istri mah iman, setia, taat, ridho, ikhlas. Tah eta yang nu kitu. Hayang istri. Oh ngan mahal istri mah. Urusan mahal. Geus hese di pasaran ge geus. Urusan mahalnya, urusan mahal eta mah nomor sabaraha. Hiji. Nomor 18 cenah ceritana teh. Nah, 15 heuh. Ai cintana salah berat keneh teu. Cinta mah merupakan teh. Sabaraha kilo mun kilo. Ada di luar langit we cinta mah. Ai nu wing mah Ada di luar lagi jauh teh. 12 kilo anu teh. Ayeuna teh. Tapi Man uing kana keur boga kapusing tah. nah apa sih mak? Pusingna kieu mun teh boga ucing anu merkosa. Tah. Nya ka saha ayeuna nginguna ye. Eta nana. Babari. Tanggung jawabna. Babari ayeuna mah pan aya sidik jari meureun. Anu sidik jari. Oh, sidik jarinya. Sok babari ayeuna mah ulah hese zaman hese pabrik hese geus kadurung. Eueuh. Bener. Ayeuna lawana pabrik. Ngomong-ngomong boga urut entut manyun wae kawas di pom bensin. Lamun kieu mah carana aya jarum coklat lain. Oh, di jarum coklat iki tah. Kopi. Kopi aya tah. Kopi. Duh. Kupingkeun. Duh, surup eta iklan. Cekah. Cekah. Ya udah cekah mama lasuk. Heeh. Kenore dari tunjuk kamera. Ira ayeuna. Gua nyanyi ke Ulah ngored ayeuna mah. Kemana wae? Hah? Mending kana ayeuna mah. Tadi tuh ka Suryalaya yang ada ukur kameran Suryalaya ayeuna teh rame. Suryalaya kan. Paling rame sama Suryalaya. Ramena ya naon? Hiburan anak aya sanis kanten wae. Atau kalau jika dia lain tadi itu. Kapan nek nyokot duit Itu mah teu payung. Oh, Dagang untuk pae.
Wah. Ayo untuk bayanin Pak ya.